Hada ari ieu di annal ilma eta karna sanyanyana ilmu nurun eta nur wal wudu'u ari wudu nurun eta nur teh cahaya fayazdadu mangka tambah-tambah naon nurul ilmi cahayana ilmu bihi kuwudu. Ayo balikan di hada hari iya li'annal ilma ayo balikan di ayo sekali deui hada ari ieu li annal ilma eta karna sanyanyana ilm nurun ayo can apal sekali deui hada ari ieu begitunya. Jadi ilmu teh eta teh nurun cahaya, sedangkan al wudu'u nurun wudu oge cahaya nur. Tah di mana-mana urang hayang tambah-tambah cahaya ilmuna urang kudu ngabogaan wudu. Jadi ayeuna cahaya ieu ngahiji jadi tambah naonna cahaya ilmuna. Atak di mana-mana urang hayang bisa ngaji, hayang ngabogaan ilmu, wayahna urang keur ngajina kudu boga wudu. Keur ngajina teh kudu ayeuna selama ayeuna ngaji 2 jam gitu, walaupun ieu teh teu wajib boga wudu, tetap urang kudu wudu deui. Sabab naon eta? Al ilmu nurun, al wudu'u nurun. Ilmu cahaya, wudu oge cahaya nur. Tah di mana-mana urang hayang tambah-tambah cahaya ilmu teh hayang tambah-tambah wayahna urang tiap ngaji kudu boga wudu, tiap ngapalkeun kudu boga wudu. Oge mutalaah kitab man walaupun kitabna lain kitab Al-Qur'an gitu nya, gitu tafsir lain kitab Sapina, Syu'abul Iman gitu nya, Ta'lim, Sulam gitu, wayahna kudu boga wudu. Ngarah cahaya ilmu teh semakin tambah. Oge ditangkeun ku para ulama ya hasiatna urang ngabogaan wudu ya nya, hasiatna urang ngabogaan wudu, fadilahna kaunggulanana kapunjulanana ngabogaan wudu urang ya keur dahar. Ay urang sok dahar tara ibu, sok tuang tara, urang sok tuang tara. Di mana-mana urang dahar ya, di mana-mana urang dahar terus urang keur dahar nanti keur ngabogaan wudu. Maka kumaha ieu kadaharan anu didahar kurang dina beuteungna yastaghfirani yastaghfiru mang mentakeun hampura salagina ieu dahareun aya dina jero beuteung can kaluar di hampura dosa. Nya kitu deui di mana-mana urang nginum rek dahar rek nginum naon bae rek dahar naon bae asal nu halal, minuman anu halal
urang nginum nate dahar nate keur kaayaan boga wudu, maka dahareun anu di dahar ku urang, minuman anu diinum ku urang, dina beuteung teh mamentakeun hampura terus dina beuteung teh. Salagina can kaluar dihampura we dosa urang. Matak aya hiji ulama tiap bade tuang teh wudu heula. Gitu. Tiap bade tuang teh wudu, lain kukumaha deui, geus puguh eta mah kukumaha. Wudu heula tah sigah kitu. Hasiatna urang ngabogaan wudu sapertos kitu. Ya. Urang mah wudu henteu gitu mah ceng. Kukumaha henteu gitu nya. Atuh haroream kukumaha atuh hiji, malah mah kan lamun kukumaha teh mah nya lamun wasu bade tuang teh gitu. Dua anana wasuna teh ibu kumaha? Ai mah sabelah lain sakieu ge teh naon asal urang daharna ku 3 itu. Kalau urang mah lain ku 3 urang mah. Sakieu urang mah bari jero tah kadieu teh aya keneh. Komo ngadahar balu mah dicekel kieu tah. Itu nya. Masyaallah. Aduh kan bae. Wan tah kitu minimal teh wudu heula. Jadi kadaharan anu didahar ku urang teh kumaha ieu dina jero beuteungna teh kadaharan teh mang mentakeun hampura. Hartina dihampura dosa urang ku daharna teh. Tah kitu ari make ngaji mah nya. Matak alus tah di mana-mana urang ya keur dina puasanya dina bulan Ramadan. Ayeuna urang dahar gitu. Daharna teh samemehna teh komo nya salat heula gitu. Tapi walaupun ayeuna makruh tetep ya urang ayeuna di mana-mana ya urang dahar rek dahar tapi itu waktuna salat alus mana dahar heula salat heula eta sugan eta sugan gitu urang hayang naon heula hayangna dahar nya geus dahar heula nu alus aipek teh lamun salat heula makruh salatna salatna eta tina sawarena pamakruhan matak salatna itu sok gara rancang dan naon dah hayang dahar gitu. Da geus teu kuat atuh da jabah henteu sahur gitu. Oge ya di mana-mana urang ngadawamkeun wudu, nah dina sakaratul maut teh urang teh babari. Dina sakaratul maut teh kumaha? Babari. Kan geus diterangkeun kamari nya nu poho deui teh. Orang-orang kafir disiksa dina nerakana nyerina teh gitu, nyerina teh seperti nyerina sakaratul maut. Teureun-eureun terus we. Beda di jeung ayeuna urang sakaratul maut engke tungtuna geus beres. Itu beres maut geus teu aya nyeri deui. Tapi orang-orang neraka nyeri na dina neraka jaba disiksa ku Allah taala jaba nyeri sacara nyerina teh dina nalika sakaratul maut dicabut nyawa teh. Atuh ayeuna nyerina sakaratul maut sadarrah. Ayeuna sadarrah disimpen di gunung hancur eta ngabaledug eta gunung. Ya aya di urang. Masya Allah, matak urang kudu ngadawamkeun ya cing ayeuna kieu ai dawam wudu babari atau hese babari gitu lamun ieu mah babari ngan peda haroreha dina kitab Bidayatul Hidayah ngadawamkeun wudu teh matak jembar rizki dina kitab I'anatut Talibin matak jembar rizki eta nu babari tapi da anggar naon haroreha malah urang rek sare kudu boga wudu. Kumaha atuh da ayeuna gitu nya da abdi ke bakal antel jeung pamajikan. Eueuh masalah jeung etana eueuh. Urang disunatkeun rek sare kudu boga wudu heula wudu. Ke gitu ayeuna kadar ayeuna antel jeung pamajikan eta mah teu aya di urusan jeung nu tadi teu aya. Ngan urang di mana-mana rek sare kudu boga da ngaranna oge sare pasti antel jeung pamajikan. Komo ayeuna malam Tidak aku malam Jumaah, ayeuna mah malam Minggu gitu. Batur mah wah represi, dunya ka mana? Urang mah di kamar. Kan bae gitu batal oge kan bae. Bisa gitu. Alhamdulillahirabbil itu nya.